ulah ngahulang wae lah. Ayam aing di imah ngahulang wae ku tetelo nya teu. Paeh we. Nyata keur loba masalah ieu teh sabenerna mah euy. Lamun jelema boga masalah, ciri dia masih normal keneh nya teu. Lamun teu boga masalah mah nu gelo, contohna nu gelo, rek dahar di mana, pakaian sadaekna, molor di mana, teu boga masalah. Oh, Nu gelo. ini pikir-pikir mending kena nu gelo. Enggak rek gelo makanya. Ya, nyawa teu. Lamun di rumah sakit nu gelo tandana cager, ditesna ku dokter apal teu? Terus kumaha ngetesna? Yo, lamun nu gelo cager jeung teuna ditesna teh ditanya buah-buahan. Buah-buahan. Ku dokter teh pan dokter mau buah-buahan yo. Oh, loba. Oh, nu gelo teh nu kira-kira dites rek cager henteuna dikumpulkeun. Dokter teh tempokeun. Ieu naon panjang-panjang. Ditanya ka nu gelo teh teh. Ditanyakeun. Bonteng cek nu gelo teh. Cager. Lantaran nyamun. Eta cirina cager. Terus bawa di buah, beureum. Buah nih. Naon ieu? Teu saurang ditah. Rambutan. Oh bener cager mana yang geus nyaho ada buah rambutan. Cager teh balik urang. Balik. Cirina cager. Terus aya di dokter teh mawa buah nu. Bulet-bulet nih cengok nih. Pada beureum dah. Beureum main pada kakoneng-konengan cangor teh. Terus aya bodas juga tipung nih dah juga tipung. Kesemek. Itu mah kesemek. Cager maneh tah, enak cager. Cager. Geus nyaho. Ngaran itu teh kan semur. Gelo cager euy.